aya ge baheula di zaman Seholil Bangkalan. Seholil Bangkalan teh waliun min auliyaillah. Can lila di Holil Bangkalan mah itu tahap jeung Syekh Nawawi lantaran ngaguruna ka ditu ka Ki Ahmad Khatib Sambas kene torekat ngan langsungnya. Bali ka dieu loba kaistimewaanna, di antara kaistimewaanna nyana mah hobina ngaji tafsir, santri ratusan. Eta nu endek ngaji sorop mawa sorop, nu endek ngaji alfiah mawa alfiah, nu endek ngaji johar maknun mawa johar maknun. Tapi nyana ngajina tafsir bae, kudu ngaji sorop kadengina sorop, kudu ngaji nahu kadengina nahu, kudu ngaji fatul muin non fikih kadengina fikih, kudu ngaji tafsir kadengina eta teh nu diajina tafsir tapi kadengina beda-beda. Ai urang mah lain nu diajina tafsir tapi kadengina aya nu nundutan, aya nu cengat, aya nu dula-dulu bae SMS macam-macam sarua kitu nu macam-macam. Tah ieu Ki Holil Bangkalan teh kos kitu. Ditangtangan bae teh ku jawara teh. Waktu jawara naon kitu ngaranna Madura teh celurit pan. Tapi eta Ki Holil mah tenang-tenang bae. Tenang, ahli ikhlas mah kalem bae. Boga permasalahanna kumaha Allah bae. Ditangtangan kelut, bahkan di rogala dan lain sebagainya kalem bae. Atuh japaeh mang Gusti Allah lain kudu lemah cenah kudu paeh dicelurit masalah cek Ki Holil teh. Eta Ki Holil teh kos kitu istimewana. Muridna loba nu teu ngararaji 10 tahun di dinya tapi balik di Ciduhan bisa ngaji. Masya Allah. Meureun tilok ngadahar jengkol ciduhna. Ki Holil mah aya ta Kisobari Cilimus teh di ditu kapan 15 tahun pan sepuh Mama Holil mah sepuh yuswana teh 90 tahun sepuh mempu pupus tak zamanan Ki Hasyim Asy'ari teh mentak aya dongengna istri Ki Hasyim Asy'ari teh kapan mawak Wahid Hasyim bapana Gus Dur dibawa ka dinya Ki Itako ngaranna teh eta ke istrina Ki Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum. Hujan mangkani hujan gede, hujan bergan datang ka dinya make daun gitu. Siapa ini? Saya istrinya Ki Hasyim Asy'ari. Oh, pergi kamu, pergi jangan di sini. Kaget biasa ada tilok itu, ai ka dinya ieu diusir. Pergi. Atuh saya kehujanan, biarin kehujanan juga. Ceurik nyana bali ka ditu. Pamajikan Ki Hasyim Asy'ari. Balik datang ka ieu mah ceuri kunaon diusir sama Ki Holil. Bukan seusir-usirnya Ki Hasyim pasti ini ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Geus bae. Teh kabelah dieunya ditafakuran bener bae. Begitu Ki Wahid Hasyim jadi menteri di Jakarta dek ka Bandung hujan gede anu luar biasa. Mobilna teu dikendalikeun teu terkendali set nabrak kontainer harita maut. Berarti mautna dalam keadaan hujanan. Tahu lah keur dibawa kaki Holilna teh hujan gede. Teh teh geus aya nu nafsiran harita kiai di Madura jeung di Surabaya pasti Ki Wahid Hasyim ieu mautna pasti ke kahujanan kajeun kumaha tepat jasa. Begitu boga anak Gus Dur manehanana tadi antarana Gus Dur keur leutik keneh Ki Wahidna ieu tabrakan hujan gede luar biasa. Tak eta teh geus kadeuleu ieu orok teh kena kahujanan sebab engke ieu maot lagi bakal hujanan bener bae. Aya deui jelema hayang nyoba jasa Ki Holil dengan susah biasa ieu. Salakina jeung pamajikan ngomong bae urang cinta jasa cenah ka Ki Holil sok ngadengekeun urang tang heueuh cek pamajikan urang ka ditu yuk ka ditu teh cenah ceukna mawan naon urang mangan bogana ganyong-ganyongna kajeun lah urang boga ganyong ge saeutik deui ganyong ge ngan saukur aya beureunan 5 siki mah dibawa dipuntel-puntel eta dipapag ku Ki Holil dipapak, saya nunggu dari tadi, sekian teh alhamdulillah, itu bawa apa itu? Bawa ganyong. Ini kesukaan saya, Ki Holil teh. Aju gegeran ka santrina kulub ya, muncak bahasa urang mah. Kulub gorotok-gorotok di hadiran kunyana kene di dahar eta ganyong 5 beak kabeh. Cak
caknya nanti ya berarti kiai urang teh resepkeun ka ganyong ye caknya geus senang hate balik beta nu susah teh kayak urang minggu hareup mah atawa 2 minggu ka 2 minggu deui urang nyaba deui ka ditu mawa ganyong lah caknya nu loba bener ganyong nu nyana geus beak ganyong nu tatangga dipaling ku nyana hayang kalem ku kiai burung ganyong lain puting-puting dicokelan dibawa ke karung barang datang assalamualaikum Ki Holil ngusir pergi kamu ini saya bawa ganyong tinggal ganyong ya kan pergi oh diusir eta si jelema duaan teh diusir ceri katungan ganyong mah diteuneun deui di dinya teh buat kiai cenah ganyong kesukaan kiai suka juga bukan dapat nyolong ya kan kanyahoan ku kiai nang nalin masya Allah eta Ki Holil dan mantak harita teh aya jawara lantaran di ditu mah loba orai jeung loba kalajengking jadi jawara teh ceramah saudara-saudara sekalian saking banyaknya ular maka ular itu pemberian dari Allah halal udah ular pokoknya mah ambil goreng enak dan itu kelabang kalajengking juga enak ternyata jawara teh fatwa halal Ki Holil teh sipan itu budak halal-halal orai. Sebab ular itu sama dengan dan kan sok bisa itu belut. Apa bedanya belut dengan ular? Sama. Ternyata masih enakan ular, halal. Bebejok kabeh masyarakat ka Ki Holil. Ki Holil teh haram orai mah tuh. Orai kalajengking haram. Atuh ulah kiai cenah kudu ceramah tuh. Ya tuh kula mah teh ceramah ge geus ceramah bae di pengajian, di muludan. Emang orai mah atuh halal haram cek kiai teh. Pas aya raramean di kecamatan, diundang Ki Holil teh, diundang di Jawara. Jawara ceramah, ular halal. Kala halal. Kuari bagian Ki Holil. Ki Holil teh bagi 2 aja dah. Yang haramin ikut sama saya, yang halalin ikut sama Jawara. Ya, eta hebat ngahukuman teh kos kitu. Luar biasa Ki Holil. Cuman enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haramnya, ya. Enggak lama lagi akan ketahuan. Udah, sekarang begini aja, kita yang haram tetap haram, sebelah sini ikutnya sama saya, yang halal ikut sama Jawara. Enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haram. Oh ya, bener baik 2 poe Jawarana disantok orai. Waktu ka dokter, Jawara lu hiji deui kena kalah. Babaturan teh tuh ka dokter terus teu cager-cager. Oh ka dieu dibengker ka dieu teu cager. Cek sebagian cenah ieu mah kudu dibawa ka Ki Holil. Wah tuh enggak mau cek Jawara. Itu kan musuh saya gitu. Ya musuh tinggal musuh ini mah enggak ada lagi kecuali jampe kiai. Alah bohong. Bohong. Terus geus seseleh nyana geus di Madura, di Surabaya. Ya kalau barang halal mah biasanya enggak ngerusak cek Ki Holil teh. Barang halal mah nggak ngerusak, ini mah barang haram ngerusak. Jadi haram mah nanti juga akan ngerusak. Apapun yang diharamkan oleh Allah pasti itu nanti akan jadi kerusakan. Akhirnya LHDF Jawara dibawa digotong kayak Ki Holil. Kenapa ini Jawara? Sentok ular. Ularnya haram apa halal sih? Ya nggak tahu ya. Kiai bisa deh. Kalau kamu masih menghalalkan nggak sembuh, tapi kalau kamu udah mengharamkan sembuh. Itu cuma segitu doang. Haram sembuh sekarang juga. Bener Kiai? Benar. Udah saya haramkan atau itu ular, bukan mulut, tekad hati. Ya. Ya udah tobat dulu, tobat dituntun ku Ki Holil, tobat beneran istighfar. Sok sekarang nyatakan, saya menyatakan bahwa ular itu adalah haram. Eta ku Ki Holil dikiekeun doang tah beres jampena beres. Ulang cager tah eta Ki Holil teh kos kitu masyaallah mata ku urang di jarahan teh lain lalawara.
eta nu ngadenge bae nu ngadenge tah harita nu ngadenge aya deui masyarakat digegel orai dijampe beres cager tah asal aya deui beres cager mata kieu mah amun di lembur urang aya tah nu digegel orang sok urang beres melendung bisa cenah itu mah karomah beda deui karomah mah tuh masya Allah. Nah iyalah nu diharamkeun cek Holil sudah ada disnya. Hewan yang halal yang mana, hewan yang haram yang mana, itu sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan sembarangan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu sudah kehendak Allah. Innallaha yahkumu ma yurid. Masih loba keneh dongeng Ki Holil. Jawaran nu hiji deui ngamuk nangtangan Ki Holil. Lantaran eleh jawaran nu tadina loba pengikutna kuari eleh ka Ki Holil teh hatta pengikutna jawara tah jawara mah pan pengikutnya marah nya mah akhirna kabeneran Ki Holil mah biasa jeung pemerintahan teh waktu diondang hadir biasa masalahnya nama masa hirupna sebab pemerintahanna harita mah pan pemerintahan jujur adil tak kabelah dina makomo sebab di zaman Belanda pan harita jadi milu menegakkan agama di penjara sagala Ki Holil di penjara di zaman Belanda ieu mah panjang cerita namun mimiti mah ieu mah eta bae ditangtangan nyana keur hadir jeung para pemerintah lain keur hadir nyieun pemerintah nyieun hiji riungan gede jawara Gus daratang tokoh masyarakat pemerintah geus daratang tinggal Ki Holil tak menca jawara ya nungguan saha deui nungguan kiai nu deuk maca hadiahna kiai saha mama Ki Holil emang nu bisa sapira hadiah kudu nungguan jana kiai nu sejen atuh aing mah aja bisa sapira hadiah lain kitu cenah ieu mah tupannya nama ahlina teu bisa lanjutkeun ulah kudu nungguan jelema hiji urang ieu jam geus sabaraha ieu teter waktu ulah gara-gara nungguan jelema hiji aju urang kaberangan lanjut tanggung jawab kula sapira Holil pahar aja geus lain kiai aja sapira Holil Ki Holil teu kebal keur menyono ribut dirinya datang naik kuda pan Ki Holil teng ini ya kiainya yang membuat gersak kita ini ngelama-lamain waktu goblok ini kiai kiai biasa we Ki Holil datang turun barang turun tina kuda sukuna dikana taneuhkeun taneuh oyang bleng oyang taneuh barang nyana ngalengkah deui bleng cek jawara kok ini goyang begini ya goyang karasana ku jawara ieu dunia goyang ai kudu sejen mah henteu cek cenah itu kikieuan si jawara kiai jangan ngelangkah jangan melangkah emang kenapa goyang dunia kiai atuh biasa bae goyang asal kiai ngalengkah dunia goyang miringnya na kikieuan geus kieu bae nya nyeklan katihang sagalan ditonton ku kabehan emang ada apa dunia goyang Ki Holil seuri bae atuh Ki Holil datang ka diuk jana langsung sasalaman hampura cek nya teh maafin saya kiai udah nggak usah jalan-jalan ceknya dunia goyang lain sambarangan kiai Ki Holil teh mantap dijugjug di mana-mana di jarahan teh tak eta kos kitu goyang dunia tak ka jelema nu nang tangannya masya Allah Ki Holil Bangkalan lain bantrak masih loba cerita Ki Holil ke insya Allah nah ieu mah keur cerita tadi orai kalajengking nu dihalal-halalkeun ternyata ku Ki Holil mah dianggap biasa bae sebab eta mah hawa nafsu ujung-ujungna mah eta dijampe ku nyana beres diusap beres datang enggak nu ngadenge harita urang mah ulah tuturuti beres cager eta ku ngadengena doang ngadenge jampena aja kiai baheula beres-beresan jakna teh tatangga digegel orai beres cager Syekh Holil make Syekh beusi Holil doang di dieu ngaran Holil teh mah pan tukang kieu bae nyampe teh mah Holil lain deui
Imam Syekh Khalil Bangkalan. Ulama kabeh mempermasalahkan soal bedug. Cek sawareh bidah, cek sawareh henteu, cek sawareh bidah, cek sawareh henteu. Eueuh deui nu mutuskeun iwal hiji Syekh Khalil Madura Bangkalan. Urang ka ditu berangkat seluruh ulama Jawa Tengah, Jawa Timur lantaran isme Muhammadiyah geus aya ngajelaskeun tentang bedug bidah jeung teu bidahna. Berangkatlah ka Imam Syekh Khalil Bangkalan. Berikut ulama-ulama nu sejen. Kabeneran Syekh Khalilna eueuh. Syekh Khalilna keur eueuh. Begitu datang ka Imam Syekh Khalil teu aya. Assalamualaikum, teu aya. Assalamualaikum 3 kali teh. Ayalah santrina mama nuju teu aya. Kabeh kaget. Ieu urang ti Jawa Tengah, Jawa Timur jeung ti berbagai daerah dek nanyakeun soal hukum bedug, bid'ah apa teu bid'ah. Kabeneran Syekh Khalilna teu aya. Yuk urang ka masjid deh yuk, ka masjid, ka masjid Syekh Khalil. Kunaon eta bedug eueuh anu nabeuh tapi sasada sorangan. Duduk biasa beres. Kabeh kiai kaget. Oh, ieu jawaban berarti meunang meureun teu bid'ah. Nabeuh sorangan. Mentak di dieu beus aya bedug nabeuh sorangan sing hade. Kajen ku kumaha ge kuntil anak teh mah. Nah, geus beres baralik bae. Begitu baralik meunang sababaraha poe daratang deui kan ka Syekh Khalil. Aya Syekh Khalilna. Mama saminggu nu ka tukang kami daratang ka dieu maksud teh endek nanyakeun hukum nabeuh bedug jeung hukum bedugna be eta teh saware ulama bidah saware ulama henteu abdi hayang keterangan ti mama ku bodoh cek mama Khalil. Nah jadi kiai ku bodoh-bodoh teuing cek mama Khalil. Ke kami asana teu ngeunaheun disebut bodoh. Aya eta waktu ka masjid bedug sasada tante. Heuh sasada eta jawaban. Coba eta sanu nakolna coba ayo. Sanu nakolna coba. Ieu bedug mandak di masjid mah tetep tendenan bedug bae. Di dieu lamun can aya bedug gegeraan meuli bedug. Besi eueuh bedug sementara besi aya di dieu anu boga tanji. Nah, nginjem heula sakedeung bedug tanji. Nah, ieu bedug lain lalawara. Ingat keur jelema zaman hese baheula ka Mekah. Suami istri urang Surabaya ka Mekah naik kapal laut. Begitu geus asup ka kapal cak pamajikanana ka asana urang geunah amat mun ngadahar anggurnya. Oh, coba neangan Kak meuli heula. Salakina lantaran dititah ku pamajikanna kan turun ka handap. Turun di handap kebeneran eueuh tangkal anggur. Nu jualan anggur. Terus dengan rada kabelah ditu rada kabelah itu aya manggih di pasar bungaheun jasa salakina lantaran pamajikanna hayang anggur. Ngan begitu dibeli kapal berangkat. Anggur dibawa datang kadinya buntut kapal kadeuleu. Waduh, aing ka Mekah tinggalan. Ieu anggur naon hartina cekna ieu. Pamajikan aing hayang anggur, aing balanja demi pamajikan. Aduh, ieu pamajikan kumaha engke di Mekah. Kapal eueuh bebejanya ka pengurus kayak gede teu bisa tuh ai kapal geus waktu berangkat mah berangkat bae. Cerik nyana dirinya ngadengu-dengu. Begitu jari ngedengu langsung aya nu ngabejaan pagaweuna. Pak, kenapa nangis? Saya kan salah satu peserta haji. Terus saya disuruh oleh istri saya beli anggur, cari anggur nggak ada di bawah sampai pasar. Terus begitu saya dapat anggur sampai sini kapal udah berangkat. Ya, cuk pegawainya tuh bapak ini lagi. Kenapa? Atuh ya udah begini bagaimana? Udah sono aja ke rumah Ki Khalil Bangkalan sono minta doanya. Emang dia pengurus haji? Bukan, dia mah kiai. Cuma minta doanya aja ke sono. Nyana baripu yang bisa naon atuh Ki Khalil sih. Ceknya na urang ka ditu ge paling ge cenah dijampean dibere cai abeh tarariis doang. Ieu mah pan maksudna lain supaya tis. Iya. Ka ditu ka Mekah. Aduh. Sakali deui nyana dinasihat. Ka ditu ka Ki Khalil.
3 kali kakak arek berangkat. Waalaikumsalam. Cek Holil di Madura. Dari mana? Saya dari Surabaya ini. Terus ada apa? Saya kan peserta haji, ini pakaiannya juga pakaian setelan haji. Terus ya saya udah masuk kapal, terus istri saya pengen anggur, saya cari di bawah nggak ada, sampai pasar baru ketemu. Begitu saya udah nemuin, saya ke Cirutaki, kapal udah berangkat, jadi saya ketinggalan kapal. Itu tuh mah harus pengurusnya, pengurus di sono, urusan perkapalan. Coba sono, saya oleh seluruh pengurus suruh ke mama ke sini. Atau mama mah nggak bisa, bukan pengurus kapal, Mama di sini ngajar amil, jurumiyah. Ya kalau mau mondok udah di sini. Saya bukan mondok, Pak. Saya mah pengen ketemu sama istri. Kalau berangkat, kalau enggak berdua. Ntar saya di rumah sendiri kan, tahu sendiri mah. Caki Holil siapa kadinya baik pikiran anak. Pelantaran ceri kaki Holil, bebeneran berarti. Ya. Begini aja ya Caki Holil. Yuk kita ke masjid yuk. Mas, jadi ajak ke masjid. Tuh, lamun ku Haji Pendi bakal diajak ngagibri karung. Punyana, tanaga beak duit dibere, pun belum eta. Tapi ku Ki Holil makan diajak ke masjid, kita ke masjid, sholat, beres sholat, sini. Cek Ki Holil teh, nanti jangan kasih tahu siapa-siapa sebelum mama ini meninggal. Kalau mama sudah meninggal boleh kasih tahu siapa saja, tapi sebelum mama meninggal jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ya, sumpah saya mau sumpah demi Allah saya tidak akan beritahu siapa-siapa sebelum mama meninggal. Ya udah merem eremnya nak udah melek barang bentak di jero kapal nyana kikian we kakian iya aing di kapal tadi masjid sih kieu deui nyana aing di masjid apa di kapal sih kikian we nyana kieu we ja ieu mah di kapal gegeraan bae nyana neangan pamajikan wow ieu tah anggur tah kakak di mana bae dipeluk ya kocek atuh bunga jasa caknya nade atuh kula neangan kakak ge ulah loba omong kakak ge puyeng ieu sabenerna teu arti kakak ge cek nade ieu ke bae lah ngomong nang ge bae ngobrol nang ge bae ngobrolna iraha engke lamun mama geus maot lamun mama Holil geus maot kalau kakak diobrolkeun atunya heulaan kakaknya heulaan itu cek nya henteu moal geus bokona mah hayu urang ka Mekah coba eta Masya Allah tah mantak lamun boga kasulitan tanya ke Haji Pendi Haji kula boga hutang ya kumaha carana ayo ke masjid diajak ke masjid nya boga masjid hasbunallah pan di ditu tinggal wani mal wakilan rencana ya datang enon mangja ke masjid sia boga hutang bongan sia situ di ka masjid keun pentolol sia mah lain dibere wiridan dicarekan asana nyana balik neluh ya Pendi ku aing diteluh sia teu bisa tapi mama Holil masuk ke masjid salat dibere ilham ku Gusti Allah eta jelema pohara jasa sanggeusna wafat Ki Holil kakarak bebeja Ki Holil Bangkalan pukur mujuhna manehna ngajar jeung santri jol aya urang Arab kan assalamualaikum waalaikumsalam wow marhaban ahlan wa sahlan ya terus ngadengikeun ngaji datang ka magrib barang datang ke maghrib milu berjamaah begitu milu berjamaah imamna kan Kiai Holil lisan Jawa kurang fasehat maca Fatihana pelebah waladhdallina keluar angin waladhdall cek kurang Arab itu kus ieu walaytas ieu macana cek didengekeun deui rakaat kadua ghairil maghdubi alaihim waladdallin muparokohnya nata barokoh geus teu kaci cek kurang Arab je pinter mah pinter bae jago mah jago bae ngan kiroat kurang hebat guys begitu jam 12 karena ini pamit begitu pamit dia aya nu ngajaga mau kaget jana wah lulumpatan kaki Holil deui aya naon cek Holil
Waduh, mencara orang mana mau pulang. Di jalan ada mau ngegermin anak itu. Waduh, anak kemana aja ente nyari-nyari anak. Orang Arab gajah dan merentam matu. Kunon salah itu tuh orang Arab. Cek Ki Khalil deh, nggak apa-apa. Kalau ada maung di mana saja, jampain aja. Apa jampainya? Udah bacain, bilangin, suruh Kiai Khalil Madura waladhalin gitu. Nyana ngahuleng bae nyana. Nyana ngahuleng bae nu kuai pakai kampung teh pakai jampe. Harus kira-kira cek kurang Arab. Cobalah cekana. Datang deh kada bener aya ngagerem. Salam dari Kiai Khalil barusan, dia amanat sama saya, mohon diselamatkan dengan waladhalin. Mau ngaleos. Masya Allah, cak kurang Arab aing geus paseh jasa waladhal. Eleh ku waladhal. Naon eta balik deui nya ka ditu ikhlasna waladhalin di buleud-buleud rajaban muludan hayang dibayar. Tapi waladhalin sanajan keluar angin ikhlas. Asana sia waladhalin kabeh ya. Ese ku ikhlas mah. Anggeus-anggesan ku ikhlas. Mas santren nyana salat maghrib pan seserian di dia di Tuban seserian cak guruna teh sial teh budak. Berjamaah ngaganggu batur saha teh budak teh terus we seserian nya da seuri beres salat tah saha tadi nu seserian nya da seuri kana Khalil ka dia sia kurang seserian sia ngaganggu salat batur wiridan sia ngaganggu seserian bae lain khusus salat kurang sia seserian sakjana mama hatena keur ngakeul katebak je heueuh orang mama nate ya lapar ngimaman jadi inget kang akel ke sholat kanyawan ji mama hampura tuh Masya Allah kadeleuna mah mama teh keur ngimaman sholat kajawan ku Syekh Khalil horenganan hatena keur ngakel dek dahar je teta kajawan tak wali waduh Masya Allah beda santi ke Khalil teh anu maling gedang teh ya atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui. Wah gua da asa-asa kieu. Wah, laporkeun ku lurah pondok. Ki, aya nu maling gedang. Saha? Si Fulan. Panggil. Panggil ku Ki Khalil. Panggil gedang bawa. Bawa sini. Bawa. Carekan ku nya. Nolong gedang kamu. Nolong paya kamu, lain gedang paya. Ki Khalil pohon. Habisin sama kamu. Awal habisin. Belah, dibelah bola. Habisin. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua apa namanya bijinya juga makan. Waduh, artinya ilag. Waduh, jibari ceriknya diusir deh. Pulang kamu. Pulangnya. Datang ka imah nyen pondok, santrina breg loba jasa. Wow, kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji, nya kadinya ka Ki Khalil nage ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai. Masya Allah. Geus sataun teh ka 2 tahun tah, santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cenah teh. Aing ngajan gua kumaha jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya maling gedang dilaporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah nya ngarep-ngarep dibawa ku nya tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin nya ngarep-ngarep dipanggil henteu bae si aja secenah aing mah teh dipanggil-panggil ya bebeja deh, yai saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah, malah mah kalau bisa udah semua orang. Tahu nggak orang lo? Udah ambil semua ya. Sebab besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya lain mah. Cilaka ya, lain deui urusan anak. Tuh,
korenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu. Ki Holil Bangkalan muridna teh muridna ye rakyat melak bonteng asal deuk diala geus kapihelan ku pamalingan asal isuk deuk diala geus kapihelan ku pamalingan aduh sajeuna aing nu melak batur nu ngasaan kadanan ngajual atuh ngasaan sajeuna aing bebeja we ka guru aing Ki Holilna keur magahan santri pas jurumiyah keur magahan jurumiyah pas datang waalaikumsalam bari ceuri naon ulah melak bonteng ajo bonteng dari pihelaan ku pamalingan aja maksudna pamalingan supaya beunang lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artina Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya ka ditu bener pas datang ka ditu tah isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba nu merena Habib Rozak gelut di dieu wali manjur wali mah teu kudu hese jeung wali mah masyaallah sape-sapeting nangtung bae bebeja deui nya ka mama ulah nangtung bae sedengkeun pamalinganna atuh tatangga kula tah ieu mah supaya cager deui neruskeun nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik hartina bacakeun ka ditu ge datang ka ditu Zaidun Roja'a bang alhamdulillah sakian aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae wiridan naon eta asal pamalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae coba ku aing deuk disiap dicoba bener di kebon nu sejen aya nu maling Zaidun Qaimun terus bae maling sial teu manjur